Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-idofatu ari ieu eta babuat meretelakeun idofat nunan talil i'roba au tanwina miman tudif hudib katurisina. Ihdib kudu ngabuang anjeun nunan kana nun tali anu nyanding itu nun al-i'roba kana i'rob aw tanwina atawa kana tanwin mimma tina kalimah tudipu ngaidopatkeun anjeun kana itu ma katurisina ari contona eta tetep saperti lafaz turisina. Wasani yajruruan wimin au fi ida lam yasluh illa daka walla ma'khuda. Wajrur jeung kudu ngajeerkeun anjeun asania kana anu kadua wanwi jeung kudu nganiatan anjeun min kana makna min au fi atawa kana makna fi idza lam yasluh di mana-mana teu hasil illa daka anging naon itu min sareng fi. Wa khuda jeung kudu maham saleresna anjeun alama kana lam. 5 siwadak daini kawasus awala au atihi ta'rifa billadhi tala. 5 pikeun idofat siwa dainika tetep itu masalian timin jeung fi. Wahsus jeung kudu nangtukeun anjeun awalan kana anu awal au ati atawa kudu mere anjeun hi kana itu awal at-ta'rifa kana ta'rif billadzi kusabab mudhof ilaih tala nyanding itu alladzi kana awal. Wa yusyabihil mudhofu yaf'alu waslan fa'an tankirihi la yu'zalu. Wa yusyabih sareng lamun nyarupaan naon al mudhofu mudhof yaf'alu kana wazan yaf'alu waspan bari jadi isim sifat fala yu'zalu mangka ulah diudar itu mudhof antan kirihi tina nakirohna itu mudhof. Karubarojina adimil amali murawa'il qalbi qalilil hiyali. Karubarojina ari contona eta tetep seperti lafaz rubba rojina. Rubba rojina seueur pisan anu ti pirang-pirang anu ngahirupkeun ka urang ngahirupkeun ka urang sadaya azimil amali anu agung cita-citana murawa'il qalbi tur anu borangan hatena qalilil hiyali tur anu salit pakasabanana. Wadil idofatu ismuha lafdiyah wa tilka mahdotun wa ma'nawiyah. Wadil idofatu sareng ari ieu idofat ismuha eta ari namina itu idofat lafdiyatun eta lafdiyah. Wa tilka jeung ari itu ismuha lafdiyah mahdotun eta mahdoh wa ma'nawiyatun jeung ma'nawiyah. Awaslu al-bidzal mudhofi mugtafar in wusilat bisanikal ja'dis sa'ar. Wa waslu al jeung ari nepungkeun kana alif lam bidzal mudhofi kana ieu mudhof atawa mudhof isim sifat ya. Mugtafarun eta dimeunangkeun itu wa waslu al in wusilat lamun ditepungkeun itu al bisani kana mudhof ilaih kal ja'di sya'ari ari contona eta tetep saperti lafaz al ja'di sya'ari.
hartosna rambut anu galing. Au billadzi lahu udifasani ka zaiduni doribu ra'sil jani. Au udifa atawa diidofatkeun naon asani anu kadua billadzi kana isim atawa kana kalimah lahu kana itu allazi ka zaiduni doribu ra'sil jani lahu kana itu al ka zaiduni doribu ra'sil jani ari contona eta tetep seperti lapad zaiduni doribu ra'sil jani. Zaidun ari ki zaid al-doribu ra'sil jani eta anu nenggel kana mastakana jalma anu tatuan. Wa kaunuha bil wasbi kafin in waqo musannan au jam'an sabilahu taba. Wa kaunuha jeung ari kabuktosanana itu alif lam bil wasbi eta tetep dina isim sifat kafin eta anu nyukupkeun itu kaon eta anu cukup itu kaon. In waqa'a lamun tumiba itu wasbu musannan bari anu ditasniahkeun au jam'an atawa dijamakeun jamak mudzakkar salim ittaba'a nuturkeun itu jam'an sabilahu kana jalanna itu musannan. Wala yudhafu ismun lima bihi tahad ma'nan wa awil muhiman idza warad. Wala yudhafu sareng teu meunang diidopatkeun naon ismun isim lima nu tetep itu isim pikeun isim ittahada anu ittahada ngahiji narima ngahiji itu ma bihi kana itu isim maknan dina maknana wa awil jeung kuduna wil anjeun muhiman bari anu bari tarkiban anu mere cipta salah ida waroda di mana-mana datang itu muhim. Warubama asdukniaan warubama aksabasanin awala ta'nisan ingkana lihad bin muhala. Warubama aksaba sareng terkadang ngajak naon sanin anu kadua tegesna mahmudhof ilaih awalan kana anu awal tegesna mahmudhof ta'nisan kana muannas ingkana lamun kabuktosan itu awal muhala eta anu dibiasakeun itu awal muhala eta anu dibiasakeun itu awal lihadepin kana dibuang. Wa ba'dul asma'i yudhafu abada wa ba'du dza qad yati lafdun mufrada. Wa ba'dul asma'i sareng ari sapalihna tina pirang-pirang isim yudhafu eta diidopatkeun itu ba'du abadan dina salamina wa ba'du da jeung ari sapalihna ieu ba'dul asma qad yati eta rajin datang itu ba'du dza mufradan bari anu mufrad bari anu kosong tina idopat lafdon dina lafadna. Wa ba'du ma yudhafu hatman imtana ila uhus man dohiron haitsu waqa. Wa ba'du ma jeung ari sapalihna isim yudhafu diidofatkeun itu ma hatman barina wajib imtana'a eta parantos narima kacegah naon ila uhu ngaidopatkeunana itu ma isman kana isim dohiron anu dohir itu isman haitsu waqa'a dina sakira-kira tumiba itu ila uhu. Walzamu idofatan ilal jumal haitsu wa idwa iyunawan yuhtamal. Walzamu sareng parantos ngamistikeun para ulama nahwu sadaya haitsu kana lafad haitsu wa id jeung lafad id wa in jeung lafad in yunawan anu ditanwinan itu id yuhtamalu maka dipanteskeun. Ulangi walzamu sareng parantos ngamistikeun para ulama idofatan kana idopat ilal jumali kana pirang-pirang jumlah haitsu kana lafad haitsu wa id jeung kana lafad id wa in jeung kana lafad wa iyunawan sareng lamun ditanwinan ieu id yuhtamalu mangka dipanteskeun
Naon ifradu id ngosongkeunana itu id tina idofat. Wama jeung ari sakur kalimah atau lafad kaid tetap itu ma seperti lafad id maknan dina maknana kaid tetap seperti id dina lafadna. Adib tegesna kudu ngaidofatkeun anjeun kana kalimah kana maka id jawazan bari anu meunang nauhi najanu bida ari contona eta saumpamana lafad hina janu bida hina jaa dina nalikana datang itu zaid nu bida mangka diacuhkeun itu ja maka id qad ujriya wah tarbina matluwi fi'lin bunya wabni jeung kudu ngamabnikeun anjeun awi rib awarib atawa kudu ngamu'rabkeun anjeun makana kalimah kaid tetep itu mah seperti lafad id qad ujriya parantos dijeerkeun itu mah wah tar jeung kudu milih anjeun bina amatluwin kana mabnina isim anu disanding kana mabnina isim anu disandingan matluwi fi'lin bina amatluwi fi'lin kana mabnina isim anu disandingan kana mabnina kalimah anu disandingan ku fi'il bunya parantos di mabnikeun itu fi'il tegasna mah fi'il madi wa qabla fi'lin mu'rabin aw mubtada a'rib wa man bana falayu fannada wa arib jeung kudu ngamu'rabkeun anjeun kana makaid qabla fi'lin dina samemeh fi'il mu'rabin anu mu'rab itu fi'il tegasna mah fi'il mudhari aw mubtadan atawa mubtada waman jeung ari saha-saha jalma bana eta ngadegkeun eta ngamabnikeun itu man kana makaid falayufannada mangka teu dicacad itu man walzamu ida idofatan ila jumalil af'ali kahun idza tala walzamu sareng parantos ngamistikeun para ulama nahwu sadaya idzan kana lafad idza idofatan kana idofat ila jumalil af'ali kana pirang-pirang fi'il jumlah atawa jumlah fi'liyah kahun idza tala ari contona eta tetep seperti lafad hun idza tala hun kudu rendah hati anjeun idza tala di mana-mana egois anjeun limufimis naini mu'arrafin bila tafarrukin udifakil tawakila udipa diidopatkeun naon kilta lafad kilta wakila jeung lafad kila limufhimis naini kana isim anu mere faham tina dua mu'arrafin tina muannas atau tina dua kana isim anu mere faham tina dua mu'arrafin anu diidofatkeun itu mufhimisna ini bila tafarrukin kalawan teu dipisah wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan wa in karartaha fa'adifi wala tudib jeung ulah ngaidopatkeun anjeun ayyan kana lafad ayyan li mufradin pikeun isim anu dimufradkeun mu'arrafin anu ma'rifat itu mufrad wa in kararta jeung lamun dikror anjeun ha kana itu ayyun ayyan fadib mangka meunang ngaidopatkeun anjeun kana itu mufradin mu'arraf aw tanwil ajza wa suson bil ma'rifat mausulatan ayyan wa bil aksi sifat aw tanwi atawa nganiatan anjeun al ajza kana ajza lalawanan sodar ajza wah suson jeung kudu nangtoskeun salaresna anjeun mausulatan kana ayun mausulah ayan tegesna ayun bil ma'rifati ku ma'rifat atau mudhof ilaih wa sifatu jeung ari sifat isim sifat wal sifatu jeung ari isim sifat bil aksi eta tetep wa sifatu jeung ari ayun sifat bil aksi eta tetep
kalawan sabalikna ayun mausul. Wa in takun syaraton aw istifhama famutlaqon kamil bihal kalama. Wa in takun jeung lamun kabuktosan itu ayun syaraton eta ayun syarat aw istifhaman atawa eta ayun istifham fakamil mangka kudu nyampurnakeun anjeun mutlaqon barina mutlak biha kana itu ayun al kalama kana tarkiban. Walzamu idofatan ladun fajar wa nasbu gudwatin biha anhum nadhar. Walzamu sareng barantos ngamistikeun para ulama nahwu sadaya ladun kana lafad ladun idofatan kana idofat fajarro teras ngajierkeun itu ladun kana mudhof ilaih. Wa nasbu gudwatin jeung ari nasobna lafad gudwatin nadaro eta langka itu nasbu biha ku itu ladun anhum mungguh para ulama nahwu sadaya. Wa ma fiha qalilun wa nukil fathun wa kasrun li sukunin yattasil. Wa ma'a jeung wajib idofat lafad ma'a jeung lafad ma'a atawa ngamistikeun para ulama nahwu sadaya kana idofatna lafad ma'a ari lafad ma qalilun eta sa'alit itu lafad ma'a fiha dina itu ladun. Wa nukila sareng ditukil daun fathun fatah wa kasrun sareng kasroh li sukunin karana aya anu sukun ya tasilu anu narima fa'antel itu sukun. Wadmum binaan weroin adim tama lahu udi fanawiyan ma uddima. Wadmum jeung kudu ngamabni domahkeun anjeun binaan kana binaan bari anu ngamabenikeun goiro kana lafad goiro in adim tak lamun miceun atawa ngeuweuhkeun anjeun ma kana kalimah udifa diidofatkeun itu goir lahu kana itu ma nawian bari anu nganiatan ma kana kalimah atau mudhof ilaih udima parantos di teu ayakeun itu ma. Qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu wa dunu wal jihatu aidon wa alu. Qablu ari lafad qablu ba'du jeung lapad ba'du hasbu jeung lapad hasbu awwalu jeung lapad awwalu wa dunu jeung lapad dunu wal jihatu jeung pirang-pirang arah wa alu jeung lafad alu aidon deui ka ghairu eta tetep saperti lafad ghairu. Wa robu nasban idza manukiro qoblan wa ma mim ba'dihi qadzukiro. Wa robu sareng parantos ngamu'robkeun para ulama nahwu sadaya nasban bari anu nganasobkeun idza manukiro di mana-mana dinakirohkeun itu qoblu qoblan kana lafad qoblan wa ma jeung kana kalimah qadzukiro parantos dicarioskeun itu ma mim ba'dihi tina sabadana itu qablu. Wa mayalil mudhafayati khalafa anhu fil i'rabi ida mahudifa. Wa ma jeung ari kalimah yali nyanding itu ma al mudhafa kana mudhaf yati eta datang itu ma khalafan bari ngagentian itu ma anhu dina itu mudhof fil i'rabi dina i'rabna idza manu hudipa di mana-mana dibuang itu mudhof. Wa rubbama jarrul ladzi abqau kama qad kana qabla hadbi ma taqaddama. Wa rubbama jarru sareng rajeun terkadang ngajeerkeun para ulama alladzi kana mudhof ilaih abqau netepkeun para ulama kana itu alladzi kama qad kana bari saperti yen kabuk nyata itu alladzi bari saperti yen kabuktosan itu alladzi qabla hadbi ma eta tetep dina samemeh ngabuang kana mudhof
takodama parantos narimati payun itu emak. Lakin bisyaratin ayyaku nama hudib mumasilan lima alaihi kod utif. Lakin bisyaratin lakin bisyarati ayyakuna tatapina tatapina disyaratkeun yen kabuktosan naon ma mudhof hudipa dibuang itu ma mumasilan eta anu nyarupaan lima kana mudhof kod utipa anu diatafan naon alaihi itu mudhof. Wayudapu sani fayubqal awwalu kahalihi idza bihi yattasilu. Wayudapu jeung dibuang naon asani anu kadua tegasna mah mudhof ilaih. Fayubqa terus ditetepkeun naon al awwalu anu awal nyatana mudhof kahalihi bari saperti tingkahna itu awal idza yattasilu di mana-mana narima patepung itu awal bihi kana itu sani bisyarati adfin wa idofatin ila mislil ladhi lahu adof tal awwala. Bisyarati adfin kalawan syarat diatafkeun wa idofatin jeung diidofatkeun ila mislil ladhi kana misilna mudhof ilaih adopta ngaidofatkeun anjeun lahu kana itu alladhi al awwala kana anu awalna. Wa fasla mudhofi syibhi fi'lin manasob maf'ulan aw dorfan ajiz walam yu'ab. Wa ajiz sareng ajiz kudu ngameunangkeun anjeun pasla mudhofin kana misahna mudhof syibhi fi'lin anu nyarupaan kana fi'il syibhi fi'lin anu nyarupaan kana fi'il syibhi fi'lin ma anu nyarupaan kana fi'il tina kalimah nasoba nganasobkeun itu mudhof kana wa ajid sareng kudu ngameunangkeun anjeun pasla mudhofin kana misahna mudhof syibhi fi'lin anu nyarupaan kana fi'il naon ma kalimah idopat sifat idopat masdar kana maf'ulna naon ma kalimah nasoba nganasobkeun itu mudhof kana ma maf'ulan bari jadi maf'ul au dorfan atawa bari jadi dorob walam yu'abbu sareng walam yu'abba sareng bari teu dicacad itu fasla mudhofin. Faslu yaminin wa diroron wujida bi ajnabiyyin au binatin au nida. Walam yu'ab sareng teu dicacad naon faslu yaminin misahna sumpah. Wa wujida jeung dipendakan itu faslu yaminin iddiroron dina waktu madarat bi ajnabiyyin ku anu sejen au binatin atawa ku kapisah kunaat au nidain atawa ku nida. Jadi naibul fa'il tina lafad lam yu'abbu teh nyaeta faslu yaminin. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.